macet pisan. Mantap. Pinuh baraya di tengah nanage jauh kene. Nah. Macet baraya, ya aduh. Antusias warga ya anu pada nonton menyenet todong tah baraya. Bapak. Bener. Padet baraya, padet. Wah, jangan teh 5 jutaan ya nu kadeuna oge. Jadi posisinya baraya anu di luhur juga nanti sareng anu dihanap. Oh. Ada bener baraya. Tuh. Di depan saung. Saung iya. Saung pertama. Pokoknya nama saminggu ya rada prei ya. Cepil ya kukupingan. Oke, yuk ikuti terus baraya petualangan Bang Ewok di Cibitung ya nonton Lodong Kaung. Lodong Kaung, pohon aren. Baraya tuh dibalik di ditu ke ayat baraya sampai di beres harunut.
minimal 4 menit. Pokoknya nama matak bulan baraya ya aduh karena cepilna oge mantap ya. Kurang ngopi heula baraya. Sehat. Alhamdulillah. Kurang ngopi heula baraya beres cepil. Kurang yang anu hanet heula baraya. Ya. Sampai Siap. Kurang taktim, kurang Leng hiji deh. Ini terakhir. Bleng hiji gitu. Kan. Baraya. Siap. Bleng si anu. Mana? Anjing. Bonus baraya eta mah nu hiji mah. Aduh. Rada pulen eta mah ka kupingna lagi. Oke baraya, sekian dulu petualangan Mang Ewok di Desa Cibitung, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, di acara Perang Lodong Kaung baraya. Tong hilap pokoknya namanya, tonton terus petualangan Mang Ewok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.